Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Para sepuh jamaah pengaosan sadayana, dina dinten ieu bahasan dina pangaosan ayeuna Al-Qur'an surat Al-Mulk, sok disebat surat Tabarok. Urang aos heula we sasarengan di ayat hiji dugi ka ayat 15. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tawawud farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bisal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha salahum wazanatuha alam yatikum nazir. Qalu bala qad ja'ana nazir fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Shadaqallahul azim. Salajengna tarjamahna. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci mantena Gusti Allah anu kakuasaan teh aya dina panangan mantena. Wa huwa ala kulli syai'in qadir sareng mantena teh kana sagala perkara maha kawasa. Alladzi khalaqul mauta wal hayata mantena anu nyiptakeun maut sareng nyiptakeun hirup liyabluwakum eta teh kanggo nguji aranjeun ayyukum ahsanu amala saha di antara aranjeun amalna anu pang saena wa huwal azizul ghafur sareng mantena teh anu maha gagah anu maha pangampura. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa mantena anu nyiptakeun 7 langit anu berlapis-lapis anu bertingkat-tingkat. Ma taro fi khalqir rahman ming tafawut anjeun moal nempo dina eta ciptaan Gusti Allah anu maha welas teh aya ciptaan anu teu saimbang. Farji'il basor hal taro ming futur sok ku anjeun tempo deui naha aya kitu anu cacad-cacad. Sumarji'il basor karotain tuluy pek balikan deui ku anjeun tempo deui terus tempo deui yang qalib ilaikal basor khasyi'a wa huwa hasir pasti bakal balik deui eta panempo teh kana diri anjeun sareng eta panempo teh bakal ngarasa lestih, ngarasa lesu, ngarasa capek. Walaqad zayyana sama ad-dunya bimasobiha jeung saestuna kami geus nyiptakeun geus ngahiasi langit anu deukeut ka dunya bimasobiha dihiasina teh ku bentang-bentang. Wa ja'alna rujuman lisyayatin jeung kami ngajadikeun di antara fungsi eta bentang teh keur maledog setan. Wa atadna lahum adzabas sa'ir sarta kami nyadiakeun keur maranehanana keur setan teh naraka anu ngabebelah. Walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam jeung pikeun jalma-jalma anu kafir ka pangeranana
eta teh bakal meunang azab neraka jahanam. Wabi salmasir eta neraka jahanam teh panggoreng-gorengna tempat pangbalikan. Idza ulqu fiha mangka nalika maranehanana dibaledogkeun dialungkeun digejeburkeun kana neraka sami'u laha syahiqo maranehanana baris ngadenge eta suara neraka teh anu ngeri wahia tafur anu eta neraka teh matak nimbulkeun ngaruksak ngabakar kana dirina. Takadu tamayazu minal ghaid ampir-ampir eta teh ngabledug kusabab eta teh amekna neraka. Kullama ulqiya fiha faujun maka tiap-tiap sarombongan diasupkeun ka neraka sa'alahum khazanatuha maka nanya anu ngajaga neraka nyaeta malaikat zabaniyah alam yatikum nazir naha teu aya kamaraneh anu mere pepeling qalu maranehanana eta jalma-jalma anu geus asupkeun ka neraka nyarita bala bener qad ja'ana nazir geus aya bareto teh anu mere pepeling. Fakazabna tapi kuring sarea ngabohongkeun teu ngabenerkeun teu nuturkeun waqulna bahkan kuring sarea nyarita ma nazzalallahu min syai da Gusti Allah mah teu nurunkeun naon-naon Gusti Allah mah teu nurunkeun pepeling teu nurunkeun Quran in antum illa fi dhalalin kabir bahkan aranjeun teh aya dina kasasaran anu kacida pisan pohara sasarna. Wa qalu tur maranehanana nyarita deui law kunna nasma'u au naqil lamun seugmah meureunnan kuring sarea bareto teh ngupingkeun tuluy mikiran menyimak memahami kana naon-naon anu didakwahkeun ma kunna fi ashabis sa'ir meureun kuring sarea teh mah jadi ahli neraka. Fa tarofu bizambihim nya maranehanana atuh dijauhkeun tina rahmat Allah kusabab keur waktu di dunyana loba dosa. Fasuh qali ashabis sa'ir atuh cilaka pikeun jalma-jalma anu ahli neraka. Innal ladzina yakhshawna rabbahum saestuna jalma-jalma anu sieun ku pangeranana bil ghaib pangeran anu teu katempo ku panon manusia anu gaib lahum magfiratu wa ajrun kabir maka jalma-jalma anu geus sieun ku Allah mah bakal meunang pangampura jeung bakal meunang ganjaran anu pohara gedena bakal jadi ahli surga. Wa asiru qaulahum awi jaharu bi pek lamun anjeun ngarahasiakeun eta omongan dina hate atawa ku anjeun ditembrakeun innahu alimum bidzatis sudur saestuna mantena Gusti Allah teh maha uninga kana kerteg hate. Ala ya'lamu man khalaq piraku Gusti Allah teh terang kana anu diciptakeunana pan mantena anu nyiptakeunana wa huwa latiful khabir mantena Gusti Allah teh anu maha halus anu maha waspada. Huwal ladzi ja'ala lakumul ardo mantena Gusti Allah entos ngajadikeun ieu bumi teh zalula gampang pikeun diolahna. Pamsu fi manakibiha pek aranjeun liar kaditu kadieu liar di ieu dunya teh wa kulu mirizki terus pek ku anjeun tuang rezekina sawarehna ti Gusti Allah teh wa ilaihin nusyur kamantena sararea oge
saparantosna maot teh bakal dihudangkeun deui tuluy balik deui ka Gusti Allah. Nah sakitu tarjamahna surat Al-Mulku atanapi Tabarok ti ayat 1 dugi ka ayat 15. Nah salajengna urang bahas tapi tangtuna moal tiasa kabahas sadayana ku keterbatasan waktu urang dina jadwal pangaosan. Nah urang bahas ayat kahiji sareng kadua heula urang payunkeun. Tabarokalladzi biadihil mulku. Aya dina panangan Gusti Allah kakuasaan. Bahwa ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah maha kawasa kana sagala perkara. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Gusti Allah teh anu ngadamel, anu nyiptakeun, anu ngayakeun maot, jeung Gusti Allah anu ngayakeun, anu nyiptakeun hirup. Liyabluwakum eta teh keur nguji aranjeun ayyukum ahsanu amala, saha di antara aranjeun anu amal sapopoena teh pang halusna. Wa huwal azizul ghafur. Gusti Allah teh maha gagah tur maha pangampura. Nah Gusti Allah teh maha kawasa, contoh maha kawasa. Jalma anu asalna darajatna dihandap di bawah rata-rata, misalna boh harta kekayaanana di bawah kemiskinan gitu. Boh elmuna, boh kahormatanana, status sosial di masyarakat gitu. Tah ku Gusti Allah teh kawasa eta jalma anu asalna status sosialna lamun harta pang sangsarana, pang miskina dieta lemur. Lamun ilmu oge pendidikanana oge panghanapna gitu. Oge kehormatanana, panghormatanana teu aya panghormatan ti masyarakat. Tah Gusti Allah maha kawasa pikeun ningkatkeun darajat jalma nu asalna mah panghanapna, status sosialna ge harta pangmiskina di lemurna, ilmu pang tinyahona, pang bodona, penghormatanana boro-boro dihormat-hormat ku masyarakat. Tah ku ayana jalmana daek ngarobah nasib gitu. Urangna daek ngarobah nasib gitu. Dan nasib mah kudu dirobah gitu. Nu asalna miskin sangsara tapi daek usaha, getol usaha, ikhtiar pikeun ngarobah nasib gitu. Tina asalna bodoh teu boga ilmu terus we getol nangan ilmu, diri teh hate teh pikiran teh terus we diupdate ya, dibarukeun gitu, dimodernkeun ku ilmu-ilmu gitu. Teu jadul, teu zaman dulu, teu ketinggalan zaman. Terus urang nga-update pikiran, nga-update otak, nga-update hate itu ditingkatkeun terus. Tah maka ku ayana urang ngarobah nasib, maka Allah maha kawasa. Darajat nu asalna handap bisa ningkat jadi luhur. Terus sabalikna jalma nu asalna darajatna luhur bisa jadi ngagubrag ka handap kulantaran ngalakukeun maksiat. Geus mah jadi jalma terhormat padahal mah di tengah-tengah masyarakat teh
tapi ngalakukeun maksiat maka ragrag darajat nu asalna terhormat jadi terhina gitu. Nya kitu deui dina bidang harta bana kulantaran eta harta bana misalna boga dosa tah ngurus harta teh tara di zakatan teh infak bahil itu bisa aya azab di Gusti Allah. Harta nu asalna loba jadi saeutik gitu. Usaha nu asalna jaya jadi bangkrut gitu. Atau memang kelalaian dina usaha gitu. Nah salajengna ayat nu kadua huwaladzi khalaqo Gusti Allah teh anu nyiptakeun al mauta maut wal hayata hirup. Urang teh aya di dunia teh dihirupkeun ku Gusti Allah dinyawaan nalika urang keur aya dina rahim inung dina waktu umur 4 bulan tah diasupkeun ruh. Jadi Allah teh nyiptakeun hirup. Urang hirup teh diciptakeun ku Gusti Allah. Tuluy aya jatahna umur urang teh. Aya waktuna engke saepna ieu umur bakal maot gitu. Ngan aya anu ponok umurna, aya anu panjang gitu. Naon maksadna ieu urang ku Gusti Allah dibere hirup? Tah ieu teh liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Urang teh ku Gusti Allah teh rek dipeunteun amaliah urang, aktivitas urang. Ya logikana model kieu. Barudak sakola ya murid atanapi peserta didik atanapi mun di perguruan tinggi sok disebut mahasiswa. Apan murid teh anak didik teh peserta didik teh dinilai dipeunteun ku guru gitu. Mahasiswa teh kan dinilai dipeunteun ku dosen. Nah dinilai dipeunteun boh tina praktes, boh tina postes, boh tina kagiatan sapopoena gitu. Pan guru teh jeung dosen teh nganilai meunteun gitu. Nah dipeunteun dinilai apan supaya kapanggih saha anu pang pinterna anu ranking ka hiji kadua katiluna contona lamun murid atau peserta didik gitu. Mun di perguruan tinggi engke anu disebut cum laude kitu nya. Anu prestasina teh nilaina teh tinggi gitu gitu. Tapan gitu supaya katempo saha nupang halusna gitu. Tah Gusti Allah teh kitu. Urang dikumalenangkeun di dunia teh dipeunteun aktivitas urang teh sapopoe peutingna tiap menit, tiap detik, tiap jam teh aktivitas urang teh amaliah urang teh dipeunteun gitu. Saha nu pangalusna? Sabab pan amaliah teh aya amaliah nu disebut amaliah soleh, aya amaliah sai'ah. Ari amaliah anu soleh teh amaliah anu sae. Contoh ngalaksanakeun salat. Komo mineng salat berjamaah. Ta eta teh amaliah anu soleh gitu. Ngaos. Boh ngaos urang maca Quran nyalira. Boh urang datang ka pangaosan model ayeuna. Ta ieu teh amal soleh gitu. Amaliah solihah. Aktivitas anu sae gitu. Urang
Lamun teh mah di bumi bapak-bapak teras setiap hari teh neangan rezeki pikeun nganapakahan istri sareng anak-anak gitu. Lamun istrina seueur nganapkahan istri-istri jeung anak-anak gitu. Ibu-ibu di rumah tangga ngaulaan salaki ngaulaan anak digawe nyiseuhan ngumah wadah nyangu jeung migawe nu sejena bahkan aya deui nu seueur ngabantuan salaki neangan rezeki neangan harta pikeun pangabutuh hirup di keluarga. Ta eta amal-amal soleh itu aktivitas anu sae. Jeung loba deui amaliyah sai'ah amal anu goreng. Pan loba jalma anu kalakah minuman keras, kalakah nipu, maok, korupsi, nganiaya batur, nganyerikeun batur, neangan we pipasaaneun wae gitu. Jeung rupa-rupa tah seueur amal-amal anu sai'ah. Kalakah ngadon zina, ngadagangkeun diri, ngalakukeun lacur gitu. Teu daek ibadah mungpang ka Gusti Allah eta amal sai'ah aktivitas anu goreng. Tah urang di ieu dunya teh bak dipeunteun kitu ku Allah teh kitu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gusti Allah teh baris meunteun ka aranjeun saha anu aktivitasna sapopoe teh sae. Paribahasa dina bahasa Sunda mah sariring dumading sarengkak saparipolah teh teu oleh sae we ngalaksanakeun peribadatan teh. Akhlakna sae, cariosanana sae, prilakuna sae. Tah ieu anu dipikaharep ku Gusti Allah. Urang teh sing bisa ahsanu amala, sing bisa aktivitas teh anu sae, amaliyah teh anu soleh. Nah salajengna urang kana ayat 15. Ayat anu terakhir neme di aos. Ayat 15. Huwaladzi ja'ala lakumul ardo zalulang famsu fi manakibiha wa kulu mirizqih wa ilaihin nusyur. Jeung mantena Gusti Allah anu tos ngadamel ieu bumi ieu dunya ieu teh jinak lineuk gampang diolahna. Pamsu fi manakibiha pek aranjeun liar, pek aranjeun usaha, pek aranjeun ikhtiar di ieu bumi teh ulah kedua. Wakulu mirizki maka pek ku aranjeun tuang, pek konsumsi, pek anggo sawarehna rezeki ti mantena teh. Wa ilaihin nusyur kamantena jalma teh saparantos maot ku Gusti Allah teh dihirupkeun deui tuluy balikna deui ka Gusti Allah ke ditempatkeun sawarehna anu sae amalna keur waktu di dunya bakal ditempatkeun di surga. Sawarehna manusia anu waktu di dunya na teh amaliyahna teh goreng, akhlakna goreng, teu daek ibadah, teu takwa ka Gusti Allah, wangkelang ka Gusti Allah,
ta eta mah bakal ditempatkeun di neraka. Ta jadi kieu Gusti Allah teh Maha Asih Maha Welas anjeunna nyiptakeun ieu dunia. Ieu dunia, ieu bumi ceuk para ahli anu naliti dirgantara, anu naliti bumi antariksa. Ieu planet bumi teh sabenerna mah berputar dan beredar. Bumi teh tarik muterna teh. Bumi berputar, beredar gitu. Tanu tilu planet bumi teh kan saling ngurilingan. Bulan ngurilingan bumi, bumi ngurilingan bulan, bumi ngurilingan panon poe, panon poe ngurilingan bumi. Matak aya nu disebut waktu sabulan sataun teh kitu kan gitu. Kusabab ayana rotasi gitu, ayana pergerakan gitu. Tah tapi ku urang pan teu karasa ieu bumi teh muter, padahal itu bumi teh muter satarik-tarikna. Tapi urang nyaman we zalula genah cicing di bumi teh gitu, teu karasa ge nyelong. Tur ieu bumi teh gampang diolahna zalula. Ieu taneuna permukaan bumi luhurna rek dipelakan pare, dipelakan tomat gitu, kebon-kebon rek dipelakan tatangkalan anu jarangkung, anu galede, pohon-pohon keras gitu. Tuluy deui diolah anu aya dina perut bumina, aya pirang-pirang barang tambang, aya bangsaning seperti minyak, aya minyak bensin, urang sok diaranan aya pertamak, aya pertalit, aya keur minyak keur pesawat, keur kapal, aya di tambang emas anu sararea ge di harayang baru tuh komo ibu-ibu mah gitu hayang baroga emas teh. Taku Gusti Allah teh geus dijieun, geus diciptakeun. Itu aya bangsaning nikel, aya bauksit, timah, rupa-rupa ieu barang-barang tambang nu aya dina ieu beuteung ieu dunia gitu. Tah teh rezeki gitu, rezeki. Tah Gusti Allah teh ka urang teh nyarek cing ulah jadi jalma malas, ulah jadi jalma anu kedul gitu. Sok pamsu fi manakibiha, sok aranjeun teh usaha. Ari usaha teh nyaeta gawe pikeun urang mendapatkan naon nu urang dituju. Lamun usahana contona dagang, rek dagang jasa, rek dagang barang. Pan maksudna urang teh kan hayang meunang duit, hayang meunang untung, hayang meunang batina. Erek dagang barang, erek dagang jasa teh dagang tanaga gitu nya gitu. Erek pirang-pirang keterampilan pan mode supir kan itu dagang jasa, macul teh dagang jasa, nyieun imah bangsaning nemok dagang jasa gitu kan. Tuluy bangsaning travel umroh ngaberangkatkeun umroh pan eta teh jasa ngaberangkatkeun tangtu aya buruhna gitu. Bangsaning guru-guru di sakola, bangsaning dokter, bangsaning polisi, bangsaning tentara pan eta teh usaha dagang jasa gitu. Tah urang teh kudu pamsu fi manakibiha, kudu liar gitu. Ngan mungkin lamun suami istri aya bagi-bagi tugas. Salaki anu kaluar nangan duitna, awewe di bumi ibu rumah tangga anu ngurus itu, anu ngurusna anu ngaminijna
eta pendapatan sehingga manfaat kanggo keluarga. Ta eta famsu fi manakibiha. Jadi Gusti Allah teh marentah famsu fi manakibiha, sok liar. Ari liar mah nya meunang harta, aya deui liar tolabul ilmi neangan ilmu gitu. Urang ku ilmu ulah cukup ku ilmu ada baheula oge sakola di SD, di SMP, di SMA, di perguruan tinggi bareto ge gitu. Tuluy eureun, lain eureun. Sok sanajan urang geus pernah dugikeun ka bareto tamat perguruan tinggi atau tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, tamat di perguruan tinggi, bareto mah gelarna aya BA, aya doktorandes gitu. Tamat bareto lain eureun terus we ningkatkeun gitu. Nah erek namahan lamun sempat kuliah deui atawa rek neangan ilmu ka tempat-tempat majelis taklim. Jadi supaya pikiran urang teh, hate urang teh terus update gitu, modern, teu jadul urang teh. Jadi terus bisa mengikuti perkembangan gitu. Sabab ilmu mah ada terus we leuwih maju, leuwih modern gitu. Soke urang ayeuna pan zaman urang bareto keur budak can nyaho disebut kumaha disebut nelepon, nu disebut na SMS jeung sabangsana gitu. Pan ayeuna mah berbagai macam disebut ilmu-ilmu digital teh pan kitu. Nah contoh, jadi urang tetap kudu update, kudu modern, itu kudu maju terus sehingga neangan ilmu teh tong eureun. Sehingga pan cik Rasulullah oge pan itu tolabul ilmi teh minal mahdi ilal lahdi kitu nya. Neangan ilmu teh ti mimiti leutik keneh tepikeun ka urang maot gitu. Ulah ngarasa da geus pinter gitu. Da geus loba ilmu. Terus neangan ilmu mah tong eureun. Sabab ilmu mah seperti kieu, seperti keusik dina lautan itu ukur dicokot sahiji ku urang teh atawa cai di sagara dicokot ku manuk ukur saeutik. Jadi loba keneh ilmu anu ku urang can kapanggih, tibatan ilmu nu ku urang geus dipimilik gitu. Tadi dia urang kudu pamsu fi manakibiha, pek anjeun teh liar, aranjeun teh usaha, boh usaha neangan harta, boh usaha neangan ilmu. Ulah kieu neangan harta mung, ya kedua malas, neangan ilmu ge mung, tak ieu rugi ieu gitu. Lamun teu daek neangan harta bakal miskin ku harta, lamun teu daek neangan ilmu bakal miskin ku ilmu. Jadi urang kudu terus supaya urang namahan harta, namahan ilmu sehingga ku harta ku ilmu teh bisa nulungan. Ilmu teh bisa nulungan, ku ilmu teh bisa ningkatkeun darajat. Ulah dugikeun ka ilmu teh teu bisa ningkatkeun darajat diri sorangan. Atuh ku ilmu teh bisa ningkatkeun darajat diri sorangan, bisa ningkatkeun darajat jalma anu sejen, diangkat darajatna tah ku ilmu gitu. Nanya kitu deui harta gitu. Pakulu mi rizki sok tuang rizkina, sawarehna rizkina. Da ari ku usaha mah rizki teh bakal menang gitu. Contoh we sato sakitu hayam we ku Allah teh da akalna teh kudu beres saeutik. Inung hayam ngurus anakna 10 da kaparaban liar hayam teh koreh cok dibikeun ka anakna. Hayam inungna hiji maraban anak 10
encan dugikeun ka anak dugikeun ka bisaeun ngalaku sorangan mah tuluy dipangalakeun gitu. Ke geus gede geus anakna teh bisa ngalaku sorangan disapih we itu hayam teh. Lamun dina hadis aya sok aranjeun cenah tempo cenah manuk dina hadis we manuknya teu hayam. Da mungkin nu loba hayam mungkin diurang gitu. Manuk dari di Mekah mah loba manuk japati nih riab gitu. Nah dicontohkeun teh manuk sok cenah tempo ku anjeun manuk ini sok sanajan mawa beuteungna mawa telihna kentel gitu. Init we gitu. Liar neangan dahareun gitu. Nepikeun ka eta neangan dahareun teh telihna teh pinuh bari mawa ka kandangna keur anakna gitu. Komo lamun manuk-manuk anu pemakan daging mah gitu. Mawa bekal ka imahna teh keur bekal gitu. Tah cing jalma teh ulah akal teh ulah eleh ku hayam, ulah eleh ku manuk gitu. Ulah ujug-ujug jadi baramaen, ulah ujug-ujug jadi pengemis, ulah ujug-ujug ngamen. Jarag-jag lalaki awak jag-jag awak sehat, awewe jag-jag sehat, ulah ujug-ujug baramaen. Da baramaen mah eta teh kumaha wae oge ngariweuhkeun ka jalma anu di pentakna. Kadang-kadang terus-terus dijadikeun langanan ungapoe kan penta deui bari nu jadi baramaen anu jadi pengemisan teh jelmana teh jarag-jag gitu. Keun we anu pengemis mah nu baramaen mah keur jalma-jalma anu geus teu bisa usaha gitu. Anu bari sakeneh tanaga gede mah sehat, usaha we nu bener gitu. Ere kana bidang pertanian. Jadi boga sawahna atanapi buburuhna. Kan dina pertanian teh dibutuhkeun, butuh macul, butuh ngored gitu kan. Gitu. Komo ayeuna ku alat-alat anu leuwih hade deui ku mesin model traktor. Erek dina bidang dagang maupun erek ngadagangkeun barang sorangan kan loba dibutuhkeun oge jalma-jalma pikeun ngadagangkeun barang anu batur timiti barang bangsaning dahareun seperti bala-bala nepikeun ka ngadagangkeun seperti mobil motor kan loba dibutuhkeun rek kana bidang perdagangan gitu. Atuh goreng-gorengna jadi tukang mulungan rongsokan kan loba dibutuhkeun rongsokan teh jeung loba pulunganeunana teh gitu. Jadi tah ieu disebut famsu fi manakibiha fakulu mirizki sok tuang ku aranna rezekina. Jalma nyata hamba urang wajib ikhtiar wajib usaha Gusti Allah berhak jeung janji bakal mere rizki gitu. Ulah pesimis, ulah mudahan moal meunang rezeki gitu, moal meunang keur dahar, eta pesimis gitu. Tapi kudu optimis. Nya eta gede harapan pasti bakal meunang rezeki. Jeung urang hirup di dunia, terus urang ge terbatas, wa ilaihin nusyur, ta urang bakal aya waktuna maot. Urang persiapkeun nyaeta mempersiapkeun maot teh urang kudu salawasna dina kaayaan Islam, dina kaayaan sumrah ka Gusti Allah, dina kaayaan soleh. Ulah dugikeun ka maot dina kaayaan keur musyrik, dina kaayaan keur maksiat, dina kaayaan keur teu daek ibadah, dina kaayaan keur wangkelang, dina kaayaan keur ngalajur hawa nafsu. Tapi urang maot teh sing aya dina kaayaan soleh nyaeta husnul khotimah. Maot teh sing aya dina kaayaan husnul khotimah. Tungtung hirup teh sing aya dina kaayaan alus. Sakitu hatur nuhun alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.